Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi para wargi, sumangga nyanggakeun carios misteri anak jin. Mugia tiasa janten panglipur kana kalbu, tiasa janten pangbeberah kana mana. Marni nangtung dina hareupeun jandela kamar nu ngahaja dibuka. Hiliwir angin peuting ngusapan awakna nu samemehna karasa bayeungyang. Red panon Marni neuteup kana wangunan beulah kulon teu jauh ti imahna, ukur 10 meter. Teteupna museur ka luhur jandela kamar loteng imah Pak Haji Jajuli nu katelah geueuman. Atra dina kongkolok panona jirim jangkung gede ngablegbeg hideung keur nangtung. Lampu hurung leutik pisan, jirim tina eta jandela keur mencrong ka Marni nu masih ngajengjen dina lawang jandela nu ngagemblang. Rai bulu punuk Marni cangkat waktu nu mencrong ngaleungit teu pupugu. Seah angin ngaganti hiliwir nu tadi karasa genah ngahihidan awak nu bayungyang. Anjing babau ti kajauhan, pating tembalan, mata keueum. Au 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 au. Awak Marni dumadakan ngadarikdik. Lalaunan panona hidang dipijet laju leungeunna nutupkeun jandela. Teu hayang nampo ka lebah jandela imah Haji Jajuli. Sieun aya nu ngablegbeg hideung mencrong deui. Marni laju malikeun awak tuluy ngadeuketan pangsarean. Lalaunan ngagoledakeun awakna nangkarak bengkang. Dua dampa leungeun nyepeng beuteungna nu bureuyeung karasa mules meueusan. Rumahuh lahun tina biwirna nu ipis semu beureum. Geus 2 peuting bineneng adi indungna teu maturan, ceunah teu geunah awak. Indungna mah geus tara bisa deui maturan sanggeus kawin jeung salaki anyar nu ogoan hayang sagala dikaulaan tur teu meunang kaleungitan dina tangkeupan. Najan ukur rek maturan Marni anak awewe hiji-hijina. Red panon Marni kana jam dinding nu naplok dina luhur pantok kamar. Tabuh 12 leuwih sababaraha menit. Dampa leungeun katuhuna susur sasar ngarampaan beuteung. Manehna teh keur bulan alaeun. Mun ngabandungan Nyi Dasimah tetanggana dinod pisan ku salakina. Kawantu deui salakina aya di imahna unggal poe da kasabna di lembur keneh. Sedengkeun Aryadi salaki Marni geus taun-taun nyiar pirizkieun di dayeuh. Mulang sabulan sakali. Komo geus 2 tahun mah di Jakarta.
kudunungan teu meunang pindah da nyaaheun pisan ka Yadi katambah panghasilanana ngaronjat. Pitunduheun teu daek nyampeurkeun padahal padon Marni geus dipereum-pereumkeun. Hayang mah lampu kamar teh dipoekeun. Tapi bibina pepeujeuh sangkan ulah elat nyaangan lampu kamar ari keur bulan alaeun mah. Marni rada guligah mun teu bisa sareteh. Pangpangna inget kanu nangtung di loteng Imah Haji Jajuli nu mencrong ka Marni. Geus remen Marni nempo jirim pikasieun tadi saban muka jandela kamarna ari karasa bayunya. Eta ge ari kaparengan bineneng teu meuting, da ari meuting mah pan sok sare sakamar ngampar dina kasur di handap. Tangtu nyaram alona wani muka jandela tengah peuting. Nuker bulan alaeun mah diogok ku salakinya. Omongan Tati di warung Ceengkar kamari beurang waktu Marni balanja dengan sang. Marni ukur mesem dikitukeun teh teu ngaheueuhkeun. Teu nyanggah oge sarerea apal Yadi nyaah pisan ka Marni. Sagala dipupujuhkeun. Marni dipupusti najan 5 tahun teu bisa mere turunan. Ku Marni ge karasa kanyaah nu jadi salaki. Ti mimiti ngarangkep nepi ka manehna teu wae bisa mere turunan najan uubar mah uubar kaditu kadieu tatamba kanu bisa geus puguh sagala pepeujeuh kolot baraya dilakonan kudu kieu kudu kitu dahareun jeung inuman nu bisa nyuburkeun pianakeun mah geus puguh dilakonan kuduaan. Marni jeung salakina teu weleh ikhtiar. Tapi kanyaah Yadi ngurangan justru malahan mah saprek kanyahoan Marni telat kerseban. Sugan teh baris bunga laksana nu dicita-cita sakitu lilana. Tapi budi Yadi robah unggal mulang sabulan sakali ka lembur ka imahna. Dihareupeun balarea mah teu nyirikeun tapi hareupeun Marni mah atra cua jeung ceuceup eta nu karasa ku Marni. Ceuk Ceengkar waktu Marni jeung Nyi Dasimah nu sarua keur nyiram harita uplek ngawarangkong pabebeurang kieu cenah. Mun aya salaki nu ceuceup ka pamajikan nu keur kekandungan eta hartina nyiramna nu nyorang salakina eta teh. Oh, pan sasarina mah pamajikan nu ceuceup teu pupuguh ka salakinya. Marni harita milu mairan. Kitu pan nu sok kareungeuk mah nyiram teh rupa-rupa, ayahan hayang kadaharan nu haseum atawa nu aheng dina wanci lain wayah atawa cua nu dumadakan ka salaki. Tapi nu kasorang ku Marni mah sabalikna teuteub cua jeung ceuceup Yadi ka Marni lain pedah eta lain pedah nyiram. Ngan Marni nu bisa nyindekeun, Marni nu nyaho jawabanna paralak. Marni ngaranjuk meueusan. Lain sakali dua kali, tapi remen. Nu murulukan suhunan imahna. Lain kakara peuting eta, tapi peuting-peuting samemehna. Bulan-bulan samemehna, tahun-tahun samemehna. Tengah peuting aya nu disada maralak kana luhur kenteng. Nu ngawuran saperti ku keusik. Sidik geus moal helok. Si gembel teh jin nu ngageugeuh Imah Haji Jajuli. Jin nu remen ka tembong keur mencerong ka Marni mun pareng jandela kamarna ngagemblang tengah peuting. Unggal karasa awak Marni bayeungyak. Paralak. Sababaraha kali maralak deui nu ngawuran kenteng Imah Marni. Si gembel geus pada apal disabudeureun ieu mah jin nu resep ngaheureyan. Sakali waktu mah maledogkeun batu kana kenteng, tapi tara nepi kenteng beulah ngan kareungeuk ngagulutuk we kana buruan Imah Marni. Imah Marni teh tadina mah imah kolotna,
ngan sanggeus Marni boga salaki imah dipasrahkeun tur jadi hak milik Marni. Indung nama nyicingan imah ninina di lembur nu teu sabaraha jauh, ukur kahalangan ku wahangan. Marni nyorangan sabulan sakali salakina datang. Dina hiji peuting nu teu bisa dipopohokeun ku Marni. Harita Yadi lat datang teu saperti sasari. Unggal suara motor nu ngarandeg hareupeun imahna teu sirikna Marni ngorejat, tapi jo lain Yadi, lain salakina nu keur didago-dago pinuh ku kasono. Padahal manehna geus sasayagian dahareun kasedep Yadi. Goreng nila, pais hayam, kerecek kangkung, dadar endog, perkedel jagong, tahu tempe, sambal lalabah geus puguh. Teu katinggaleun leob toge jeung leunca balu citreuk pikeun ngaronjatkeun sumanget salaki di luhur enggon. Spray, simbut, bantal geus disemprotan ku seseungit. Kitu deui awakna sabeuleuh geunjer imet taya nu kaliwat ti luhur sirah nempi handap tungtung ramo disemprot ku seseungit parantina. Meh Yadi sugema ngamse pamanjikan anu nyambuang. Harita teh 8 bulan ka tukang malam Jumaah. Panceg tabuh 12 aya nu ngetrokan jendela kamar. Marni muringkak bulu pundukna, sieuna nu ngetrokan teh si Gembel. Pajar ceuk tetangga sok kitu kawan hoja nu keur eueuh salakina si Gembel mah. Komo meureun ka Marni nu gamulang bari jeung nyorangan di imah. Tapi sanggeus yakin nu ngetrokan jendela teh Yadi, tur dibukanya we jirim salakina nu dipikasono. Teu diengkekeun deui ngan gabrug we Yadi ngagalentoran Marni di luhur enggon, ditumplekeun ka sonona nepi ka wanci janari leutik, papuket bari luut leet kesan. Kakara Marni mah ngarasa sugema peuting harita. Kakara asa di alam sejen Yadi sakitu motahna kawas nu kakara manggih, ngaluwihan motahna peutingan munggaran pangantenan. Waktu Marni kaluar ti kamar cai wanci subuh, anduk pulas beureum ati masih ngabeulit awakna nu sampulur, buukna nu galing muntang ge baseuh, caina nyak celakan tonggongna nu bodas lemes bersih pikabitaeun. HP-na disada, salakina hahampuraan, dumeh elat ngibran alatan aya halangan di jalan. HP-na karek aktif tur sasadu karek bisa berang mulang ka lembur. Awak Marni ngadarigdeg lain pedah kabulusan geus adus ku cai sumur nu sakit tiisna, tapi reuwas tur ginggiapeun. Inget kanu masih ngagoler di luhur enggona, nu sapeupeting ngagulang gaper nepi ka panon Marni peureum beunta. Nu di kamar horeng teu nyampak, Marni hareugeueun, hatena kerep ku rasa sumoreang. Komo sanggeus ruy-rey letahna hayang ngalamotan nu haseup teu kadatangan bulan. Marni jadi remen huleng jentul, hayang mapalerkeun tapi hese. Beuteungna beuki ngagedean, indungna bungah pisan, diagul-agul di madrasah baris boga incu nu pokna teh mun awewe tang tu geulis siga anakna, mun lalaki geus moal jauh ti keuretan rupa Yadi nu manis. Mar, masih sok diherian ku si Gembel teu? Tati nyerengeh tepung di warung Ceengkar. Loba nu nyaho imah Marni nu remen di auran keusik atau di baledog ku batu kawantu imahna deukeut pisan. Imah Haji Jajuli ublug ablag. Imah baheula satengahna masih bilik tapi kahandapna ku batu wahangan, wangunan baheula mah weweg. Nu nyicingan ukur mainoh badega nu umurna geus kolot. Eta ge pagawena nu dipercaya di Serang loba, ngan tara aya nu meuting. Haji Jajuli mah dumuk di dayeuh diriung ku anak-anakna nu jarugala. Sakali-kali nganjang ka lembur mariksa imah jeung hasil tanen. Imah nu buruanana panglegana teh sok dipake moe pare ku pagawena. Tanahna dikubang ku benteng, luhurna dibelingan bisi aya bangsat. Di buruan beulah
kidul mah aya tangkal manalika kalapa jeung rambutan. Buahna lalebet ngan koret nataku tara hayangan babagi ka tatangga deket. Meh paadak pisan jeung rohang kosong Imah Marni. Ukur kahalangan ku jalan saawakeun aya panto. Jalma sabudeureun mah sok milu jalan kadinya ari rek ka jalan gede teh. Bubuhan ku pagawena tara dikunci, malah mah Marni sakula warga ti leuleutik sok ngadon ka cai kadinya milu miceun eusi beuteung. Baheula mah masih loba imah nu teu boga kamar cai khusus, jelug-jeleg WC umum ngan Marni sakula warga nu wani kadinya bubuhan tatangga pangdekeutna. Ari pareng milu ka cai geus langit poek komo maju ka tengah peuting sok kawenehan ari keur ngaheujeun kareunge nu maralak kana suhu WC. Sakapeung ngagulutuk batu geus lain nu aheng pikeun Marni mah. Unggal jalma nu liwat peuting ngagilisir ka hareupeun eta imah geus teu aheng mun diawuran ku keusih. Si gembel jin nu ngageugeuh betah geus lila di imah Haji Jajuli, jin nu 8 bulan ka tukang ngetrokan jandela kamar Marni. Peuting maju halon anjing babaung ti kajauhan. Au. 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 Paralak, paralak, paralak nu maralak. Keusik nu diawurkeun, kulutuk deui aya nu ngakulutuk. Tina suhunan Imah Marni laju murag kana lemah di buruan. Gigireun tangkal jamu batu. Awak Marni bayeung yang panona dipeurem-peurem teu weleh hese peureum dumadakan beuteungna ngusial mules. Mimiti mah biasa masih bisa ditahan, tapi kadienakeun beuki ngusial mules kabina-bina. Marni teu wasa nahan mulesna, hayang ngaluarkeun eusi beuteung. Marni mah pan kakara nya rek ngalahirkeun. Tah karasana teh kawas mun hayang miceun we. Ngan mulesna mules pisan, malah puncak nama aya mules nu nyeri pisan taya babandinganana nyeri pisan. Caritaan Tati nu geus 3 kali ngalaman ngajuru. Ngajelenging kana puhu ceuli Marni. Awak Marni ngoprot ku kesang lembut kesang badag, sakujur awakna beuki pating saria. Piwirna renya renyu hayang ceuring ngoceak nyambat ngaran salakina. Yadi nu geus tara ngeukepan. Yadi nu geus tara ngeukepan. Saprek letah Marni ruy-reuy hayang nu haseum. Yadi nu nukang sanggeus impian peutingna didoja ku rupaning kacuriga. Yen anak nu keur dikandung ku Marni lain anak bebeunang Yadi, lain anak beunang Yadi. Yadi ngarasa lain dina beuteung Marni teh, tapi anak lalaki nu sejen. Teuing lalaki nu mana, teuing saha lalakina. Peuting nyedak janari, lampu kamar pegat parem maradong. Nu babaung ti kajauhan beuki notorekeun ceuli Marni. Allah. Oh. Oh. Allah. Wow. Oh. Paralah. Gulutuk. Sababaraha kali keusik jeung batu matak sabil kana pipikiran Marni. Blak! Jandela dumadakan ngegeblak. Seah! Angin kareungeum mata kukurayeun. Nu sok nangtung bari mencrong dina jandela loteng imah ublug ablag karasana keur nyamperkeun Marni. Ngadeuketan kana jandela nu ngagemblang, laju ngajengjen saheulaanan di dinya neuteub Marni nuker humarurung samar pola. Marni guling gasahan tuluy ngaheujeun satarikna, dua pingpingna dianggangkeun
Numulan awakna geus lalesotan. Mulesna geus 5 menit sakali. Laju mules gede nu taya babandingan. Waktu bokongna cengkat tur 2 pingpingna beuki paanggang. Karasa tina jero beuteungna aya nu nyurungkeun barang jeung koceak biwirna waktu orok ngagulusur tina palangka kanana nu pinuh ku getih. Janari nu dumadakan dituturkeun ku girimis ti langit. Marni ngalempreh teu walakaya. Tetempoanana samar waktu museur ka orok nu warugana pikagilaeun. Sika anak jin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.